Halo, selamat pagi guys. Ya, Bang Ide jeung CLT Channel. Ya orang ngejeng Mang Tis. Mang Tis, kenaon ayeuna maneh? Keur nungguan Permana tinggal datang ke dia. Permana tinggal. Permana tinggal. Iya. Nah, iya salah sahiji talent Permana tinggal ya. Saha sangaran? Nah, dipanggilnya Hejo. Hejo. Tapi di Permana tinggal di film ini dia tukang cilok. Oh, tukang cilok. Gimana kalau dengan cilok gimana tuh bilangnya? Laka. Oh, kayak gitu. Oh iya. Oke. Sukses pokoknya ya. Siap. Oke. Sukses. Dipakai masuk tak? Tet, toret, tet, tot, tete. Copyright. Kemana ya aina ya? Tuh. Kemana aina tuh? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Oh, Motor. Oh, belok. belok. Nah, ada yang mau disampaikan ini buat Pak. Ya, yang Siapa? pengen disampaikan adalah kita mesti sampai ke tempat lokasi secepat mungkin ya. Mesti begitu. Oh, begitu. Oke. Aman. Ya, berdoa dicukupkan. Sedang. Kita semua sukses. Iya kudu dipikiran di bakal semua coba. Nah, Wawan. Tuh. Kumaha tuh? Ya, aduh, syuting aja anu karek pemula ya gitu. Kumaha tah? Pemula juga mobil wah. Formula eta mah. Ih. Kota naon. Kumaha cenah. Jadi kumaha rasana gitu? Apakah anjir kos kieu apa kumaha gitu? Rasana nya Seimbang Pak. nya seimbang. Cuman ngeunaheun jadi aya tang-tangan gitu tah. Tang. Alhamdulillah. Nah, iya Mang Jajang. Besar euy. Goblok. Anjing kasar goblok. Tis, kumaha rasana ya bisa collab jeung Permana tinggal, Tis? Pokona orang kalau jeung Permana tinggal. Teh. Rasana. Bukan gitulah. Bunga aja. Wow. Terus dinya. Ye. Sakitu we nya. Alah, teu rame. Rame. Ampura. Nah, ayeuna urang ieu warau teh aku tuh mau ke artis. Tuh tingali gayana heula tuh. Gayana heula. Artis ieu mah. Iya teh Mang Tuy, kumaha biar perjalanan aman? Macet. Macet. Parah terus lanjut bisa mundur. Oh, bener. Macet di kasur meureun macet. Aduh, Mang Tuy, pokoknya Mang Tuy. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ketemu lagi jeung si Abah pusing ya? Wah teh pusing, wah bage pusing. Ya, Bah, kumaha ya? Naon eta, Bah? Rangsel timau itu rono. Oh, eta teh. Oh, bener. Ya, Bah, kumaha ya? Bah, rasana ya bisa nyieun film bareng pemain-pemain Permana tinggal gitu, Bah. Kumaha ya, Bah ya? Pokoknya mah menurut Abah pribadi nya sangat suatu kebanggaan lah gitu nya. Yang CLC ongkoh suatu tidak terduga lah pokoknya mah bakal ngahiji jeung CLC gitu. Mudah-mudahan wakeun ieu project cinggol gitu nya. Amin mudah-mudahan gitu. Amin pisan, Bah. Amin. Da meureun mun bawa tema cileun cage bakal mantep pokoknya. Jadi tong pohon naon? Tong poho tah di subscribe CLC channel teh nya. Tong poho yo di like, di sharekeun. Pusing. Met.
Kumaha pengalaman syuting jeung si Wawan Cintuy met? Luar biasa. Hese nuturkeun rada hese keneh. Oh gitu. Can ka ieu, can ka ilmuwan. Orang mulu heula ilmuna. Oh gitu. Wah, ini nih yang punya permana tinggal. Kan yang punya Wawan mantuy. Oh iya. Emang tukang sapu-sapu. Cintuy. Jadi kumaha ya, Pak? Permana tinggal kan levelnya bisa dibilang jauh di CLC gitu. Jauh sama Atta Halilintar. Iya. Tong level naon ya? Geledek. Oh, tong level. Subscriber. Subscriber. Nuril eta nya. Ya, subscriber. Subbreaker. Ya, terus gimana? Jauh ya, jeung CLC. Kunaon gitu bisa care gitu ngajakan project jeung CLC gitu tah. Saya kira kan masih banyak kan channel-channel lain anu leuwih di CLC gitu. CLC karena saudara, kita beda kampung, beda tetanggaan. Dan kedua, tanpa CLC kita tidak akan pernah menjadi permana tinggal yang kalian kenal gitu. Oh iya. Sebenarnya hebat kalian. Tanpa kalian kita nggak punya subscriber. Sebenarnya hebat kalian. Tanpa kalian kita nggak punya subscriber. Dengekeun. Jadi anu penting teh lain maraneh tah, lain Mang Jajang, lain si Aden, si Asep, si Wawan, lain. Subbreaker nu penting teh. Nya. Ngado ya kumaha ya rek syuting ka hujanan. Tah. Barang bukti teka tinggali Mang dar naon Mang? Kacang yang lebih enak daripada kacang yang satu. Jelas ini kacangnya banyak. Apa tuh? Jadi kacang hijau panjang. Jadi kacang biasanya ini nggak ada istilah kacang lupa kulitnya. Kita makan sama kulit-kulitnya. Iya benar. Nah. Jadi yang lebih enak tuh bukan kacang lupa kulitnya kan? Bukan, kacang yang sama kulitnya. Baca. Bener, itu senjata yang kayak gini pasti lagi. Aing ngadenge irungna tinggi-tinggian teh. Bener siap tuh meneng mah. Aing keur ngomong. Mas. Kenaon Mas? Jauh pokoknya bos. Lebih kaki dia mah mungkin. Yuk, nanti mau tak berhasil gitu.